kurang bisa diuksimpul kuari di majelis taklim di dia keur dicas supaya hudang iman urang teh sebab iman teh al imanu yazid wa yanqus kadang tambah kadang kurang supaya iman urang mantap nambahan dicas urang ngaji sia awak cicing sia di handap pentang kalampor ya dicas ya ku aing bari lurak lirik casana error. Ya Allah, hanya Allah nu boga hidayah. Gusti Allah ngadak sing hade hidayah. Urang geus bener inna dina indallahil Islam. Bahwa agama nu bener Islam pertahankeun supaya kabawa ka jero alam barzakh. Husnul khotimah sing hade loba jelema anu talar Quran tapi dicabut ku Gusti Allah Qur'ana hidayahna dicabut naudzubillah min dzalik tak sing hade pertahankeun ayo urang jadidu imanakum bila ilaha illallah seringan maca la ilaha perbaharui iman ayo terus moal kebel urang hirup teh akan bakal kaditu kalembur urang mah asli imang umbara moal kebel ju balik na kaditu tambah rahasia Allah aku tsunami aku sene puting beliun nuraga tabrakan gering anu sehat urusan Allah teman nu penting iman ka bawah yang akan sadaya-daya aya nu geus dipersiapkeun kuburan di dieu yang aku lama kuburanna di dieu deket abah kula geura siapkeun tanya sing ke umur di dieu geus disiapkeun di dinya kamari berangkat ke tanah suci paeh di Mekah kuburan nganggur tah kuburan sanajan aya ganti nama atuh ulah hese-hese neangan aja eta bae aduh masya Allah karim nah kulantaran memang Allah anu ngurus maka Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin lain ditanyain peperangan lain titah kesulitan lain ditanyain kenakalan tetapi rahmatan lil alamin dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi menghadapi kafirin anu Nasrani menghadapi kafirin di urang anu Hindu nu Buddha nu Protestan dan lain-lain sebagainya menghadapi jawara supaya ieu benar-benar ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya tunggu deui iwati kudu berakhlakul karimah kudu boga akhlak karimah badak dijadikan moto di Tangerang mah weh Tangerang kota motona akhlakul karimah ieu menang nyokot di dia nya bener nyaon teh ge nya akhlak karimah udah jelas we ieu tah ieu akhlakul karimah ya Allah tuh kan dengan dakwah berakhlakul karimah Fudail bin Iyad anu tata dina jawara geledegan pembunuh luar biasa garong jadi kutubul aulia dengan akhlakul karimah ari eta garong-garong anu ngagarong ku Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu aziz jadi wali ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo teh tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia ayo urang mah ku ari kiai malah jadi garong dibalik ya Allah ya Rabbi ulah balik ka dia tuh sia biasa bae sih ya Allah ya Rabbi ya Allah dibalik-balik ku Gusti Allah
aya kita manu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masyaallah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha? Masyaallah karim. Mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong, boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kabangga ku sebab jadi kiai, buat yang dicabut ka kiai anana jadi penghuni neraka jahanam. Ina udzubillah min dzalik. Dzalik sing ada kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'ura. Hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis dah, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga pun tayangan Allah. Terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ye ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ye ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu. Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaros. Cak Kangjeng maha gaya Jibril. Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril ladri. Kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril saet padahaba faraja tekebal datang kumaha saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu 'amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3, nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun, batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masyaallah. Pait amat eta sih. Tu pait mah moal ka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat biasa. Jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun, pan hese. Jelema anu telok bere ka urang, bahkan manehanan api lain ka urang bere. Jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiduan leuh hampura. Coba da kumaha? Pait jasa. Tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan. Masyaallah. Cak Kangjeng Nabi kaifa ya rabbil ghadab. Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha engke aya tumpangan-tumpangan turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun
fasta'id billah. Masya Allah. Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah, Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin. Konsepna hiji, khudil afwa, cokot ku maneh pangampura. Lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa. Lantaran khudil afwa, khud mah cokot, al afwa pangampura, ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap. Cokot ta gelas, cokot. Cokot ta motor, cokot. Cokot ta duit, teu kudu dititah. Cokot ngaranna. Khudil afwa, ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot. Nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah. Geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus. Berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen. Asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna. Tuh. Asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik. Majaz kan aya majaz bil isti'arah, aya majaz mursal, aya majaz bil kinayah. Tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeunna, apakah musyabah apa musyabah beh. Lamun musyabah beh nu diayakeunana eta isti'arah. Lamun musyabah berarti kinayah. Iya mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus, berarti ieu majaz bil kinayah. Tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura, teu nerop. Ja pangampura mah teu bisa dicekel. Emang pangampura bisa dicekel jah henteu. Maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah. Tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria, berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus. Majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu. Tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan. Ai santri mah henteu, santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh. Di luar kepala datang ka poho deui. Can sakumaha sakitu mah. Encan sakumaha teh mah lah lakos kitu. Yadzukiral musabbah wa hudifal musabbah bih, ditutur musabahna afu, dipican musabah baina warumiza ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makliyah. Geus isti'arah bil kinayah. Atuku harima urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khudna bae. Ku harima atuh khudna bae anu nerop kana lapad afwa ulah khud di manaan aku nyokot, tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege. Khud di mana utlub? Berjalan bila fiil. Ibana irdo mangga bae. Hidayah jalan loba jasa. Berarti berjalan dina fiil geus lamun isyarah, berjalan dina fiil, majaz berjalan dina fiil, majaz karana majaz isyarah. Wa in jarat fi fiilin aw fi harfi. Geus ka ditu na babari jasa tah malah. Patabiatan tapi geus isyarah tah bae. Berarti khudna kurang anu dimodif. Di mana utlub? Masyaallah karim. Kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyahna hud, berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu. Naon masdarna? Akhadha yakhudhu. Tuh dasar aing ngaji jeung nu bodoh hese lah. Goyang aing. Tak mau bodoh aing. Yang akhirnya cokot kurang masdarna.
kan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain, sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir, sehingga jadilah tafsir tafsir Fakhrul Razi, ahkam, tafsir berbagai tafsir teh. Aya rumus-rumus. Urang mah tinggal maca. Salah ngahartikeun si hade. Jadilah penistaan. Masa barangan. Tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi. Tapi aya rumus-rumus. Ketika manakeun. Kok bisa kos kitu ti kiai? Atuh berarti kan eta di tafsiran kurang. Je sembarangan sia. Teu meunang tafsiran ku otak sorangan. Ai eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi, hadis teh nafsiran Al-Qur'an. Jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi? Geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleu hadisna. Kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis. Geus dilempeng-lempeng keur aku hadis teu meunang ku otak sorangan. Man pasarul Qur'an bi'i fal yatabawa maq'adahu minan nar. Jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka. Geus ulah hese-hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi, lain abri, kiai nu ngahartikeun Qur'an ku otakna sorangan. Eta penghuni neraka. Usapan ku urang penghuni jahanam nih. Aya rumus-rumus. Nah artikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum, kalimah umum apa kalimah khos, lapad khos. Bah. Tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang. Geus aya parabotna aya alatna. Nah, urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak. Geus meunang batur ngabeberes, urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakara khudil afa doang ya aduh babeulit eta ngahartikeunana babeulit geus bisa kieu bisa kitu bisa ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebel amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh eta caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mantak lamun dipejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung ke bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teuk kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah oh ieu teh qodiyah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulaian ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta bae tinggal dituturkeun etalah mazahibul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese-hese tinggal tuturkeun we eta we sia mazhabna Syafi'i iya bener sia kula mah lain Syafi'i cenah sa Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu beres. Nah lamun anti mazhab anna sing hade mana sing hade teh Syiah geus teu bermadzhab Wahabi teu bermadzhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeunana atuh
teu bermazhab mah. Cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an. Ka dieu sia mampun teu. Hayu coba ku sia mimiti macana heula. Ieu teh qiraat saha? Kudu nyaho heula. Qiraat teh termasuk qiraat sabah atawa qiraat tisah apa qiraat istasyar? Ayo lamun qiraat teh qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya ti geus leu teh ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kalau besok inget ke orang Kulon ngokos gitu goblok dia ku aing nyaho siapa aing ada sambarangan bae sia lamun gelut jeung urang Kulon bakal kanyahoan urang mana urang Kulon kan beda aya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda ya Banten lama nah ieu kanyahoan gelut lamun gelut kakara kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut kakara kanyahoan gelut cak impak orang utahnya na begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping kanyahoan guys kanyahoan guys ya guys jelas guys kadit sia gelut itu dong gelut apa utahnya nak ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon karang-karangna genjer jelas guys jelas urang mana tah kayawan tuh lamun geus kayawan tah karak oh iya tuh ieu mah ngaluarkeun pete ieu mah ngaluarkeun genjer ieu mah ngaluarkeun emping ieu kanyahoan eta karakter asli eta lamun keluar blok karung goni ya guys jelas duduk permasalahan khuzil afwa wa murbil lafi banil jahilin Muhammad khuzil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin naf yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib haram makruh sunah kalipuran ku akhlak urusanana patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut ngalangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heura soteh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing cuma ditolol-tolol atuh pagahan mah pagahan bae ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing gelut sia jeung aing tungtung lah lain ngaji pan gelut suatak ge khuzil afwa tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sapeda
aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuna nu berbeda, kekuatan nu berbeda. Manusia ge sarua boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mentalna mental bajak tanpa pamrih, pantang mundur. Sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhana Rasul. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka teh Allah. Mental ketilu wali Allah Subhanahu wa taala. Malih sarua bae sebab anu di dalam. Lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama. Lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama. Lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama. Kiai mah nu di dalam Allah. Dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan-jabatan sia. Waktu ka Allah aing nududukeun ku sia. Ku aing sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah, wah aya bupati ngagilak. Kiai nini tamakos kituna. Kiai nini tamakos kitu mah yang dibere segala rupa, hayang di alem-alem. Ke diondang ke pendopo mending mun gede. Sabarakarapun. Khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol petani. Kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang. Kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi. Kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah. Ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik. Khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad, jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kangjeng Masya Allah karim, urang sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saha teh di lembur teh urang teh ngobrol teh. Ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya. Ieu mah urang sing harara de nyaninya. Ya urang bakal pararaehnya. Atuh komo nini mah meureun ti heula nya. Kiai. Atuh ini lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa deuk nini ti heula mangga. Deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah. Cak nini aing deui bae burung nu ti heula. Mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kumaha ka Jawa ana maling masa bahasa kos kitu kan teu bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing ai penting sok gadengekeun santri aing masak. Santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun ku lagi sok seri sorangan ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi we surama ora gawang iki bawa ini iya menya kendi ora ono wisa tetep bae ge ya orang seri bae gadengekeun cak nyana mah aing tilok ngintip meureun santri penting teh aya cak aing santri aing kos kieu amat ieu bahasana aduh udah harna geuning sama agenya aja age sih widih tuh gua kehabisan kan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya ge bisa bahasa sepatan atuh bahasa sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah. Itu bagus je, lu gua cariin gok di sini. Masa Melayu aya gokan?
tekmung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lah ingon teh lah teh mah Sunda ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda urang mah asal seubeuhnya gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asal nganggang jadi cek mah Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang heuy ka mana sia jaga dia heuy ai ngirim atuh asana seubeuh teh ka urang seubeuh lamun make bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang teu ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka dieu sareng saha ditinggal lari dalira wae. Ieu bagi tungkul, sarujud bisa sana. Urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa. Hei, sia mah dahar sorangan bae. Eta lamun kadenge ku urang Bandung, ku urang Cianjur pajar nyarekan lain. Eta teh lemes sakitu teh. Akhirnya udah sakit dibandingkan jeung kulon ya kulon pandai gelang ngeunaheun Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain pandai gelang mah Serang pandai gelang lemes jalain jalan lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heueuh sia sorangan bae heuh sakitu kunaon teh jeung babaturan lah teu kaburuan meureun ngeunaheun urang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem urang ada orang Bandung mah gepuyang aing mah mulai di mana wangsul di gitu mana merengkan puyeng ingat ya Allah ulah bae kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya pensun saya kira teh nuju ngauah-uih rengginang nuju ngauah-uih dinten Ranginang atuh lain dilemasan mah kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uih poe Ranginang teu meunang dinten Ranginang aduh masyaallah aduh teu meunang ajeng di tempat teu meunang di lemesan kula ge sok aya seuri pada ka mana ya bante pada ka ditu cenah ngajak haji ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede teu meunang dirobat tau Pondok Gede atuh ngaran cing mana Pondok Ageng itu beres geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres seubeuh perasaan urang mah bobogohan ge sia bogoh ka aing bogoh ka sia aing geus salaman sret beres pada eta manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel ya khudil afwa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat masyaallah berakhlak anu bagus akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir lantarannya nama musyrik lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus sok marentahkeun berarti ieu mah urusan agama
parentakeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusan dunia nah ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad ndek ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nangtangan ka anjeun nyana menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun jabatan jana ditembongkeun kekayaan jana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi wari berangkat anjeun tubas kekuatan jana lain berarti ulah perang khudil afwa wa'mur bil urfi teh ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang iya hak lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketika nyana urusanan dunia hampura ketika urusan masalah-masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nangtangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu engkau bupati agamamu Islam mana girohmu engkau gubernur agamamu Islam mana girohmu engkau abri engkau Islam mana girohmu engkau polisi agama Islam mana girohmu engkau kiai mana girohmu engkau santri engkau pedagang engkau bangsa Indonesia mana girohmu ketika agama dihina nyawa taruhanana wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah lemah lembut pelan tapi pasti selamanya antum mengadakan perlawanan terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan wa'mur bil urfi bangun ulah cicingan atuh lain target untuk menang al-qital sijal menang perang kalah menang tidak diukuran tapi perjuangan urang datang ka mana eta ideal salamatkeun diri urang ja isuk bakal paeh teu perang ge ja bakal paeh bae teu geri ge ja bakal paeh bae atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun polisi mana girohna nu beragama Islam abri mana girohna nu beragama Islam PNS bupati mana anu kaluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan berarti pembohong bupati pembohong gubernur pembohong saruanya anak sekomplotan penistaan udah atuh mantak naon bangun ku urang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur supaya Indonesia adil supaya Indonesia karasa ku urang negara urang supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi dilempangkeun negara ku pemerintah diolah ku DPR nyanakan urusan urang sebagai rakyat ja eueuh rakyat mah deuk mah barentahan saha nyana
rakyat mah mantap dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat deh. Kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum abeh ngeunaheun ka hareup ieu wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodohna percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikeun ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai keadaan menuju ridho Allah tidak disampaikan, ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahoeun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan, tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha. Ieu lah wa imma yunzi'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda Kanjeng Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kanjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren, dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator dibere kemampuan urang, undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah, ternyata teu bisa make akhlakul karimah, aya setan numpak kuda. Kiai ai cicing bae mah di pondok yang ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai, kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup.
ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah go istighosah lumayan we kiai lumayan ulah loba nu dideulai karena Allah mah mah urusanna urang ieu geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan jurig datang kumaha wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna pas ta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim masyaallah letik teuing 10 a'udzubillah hayang sabar atuh kiai ya lamun sakali bangsa 25 mah jadi 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan atuh kiai boleh guys lain auzubillah eureun maju goblok sama kiai nah iyalah lamun datang jurig setan kaganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang dina urang keur mungpung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringin bentukna make udang-udang jeruk betul juri keluar ti tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS juri keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngabai kahana juri iki modal ya orang matulah tuh jangan orang kene terus masih kene ya ulah sok nurutan batu ya orang memanfaatkan bae maeulanan ya jangan orang keneh kan orang Islah gampang aya insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi rekrut insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan boleh oge sih datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun pastaibillah kuduna lain ngayukeun ieu urang teu kuat ye teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah ketika urang dakwah melalui akhlakul karimah ndak nyampaikeun khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin datanglah juri pasti setan datang bentuknya mungkin kiai mungkin pejabat mungkin orang dekat babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan kak lah mangpang meungpeung heulana jang ora kene ieu ya jang meuli motor cokot bae habak pamajikan urang eta teh jurig newo-newo jurig newo-newo eta pamajikan urang lain kala urang nyemal kebel hirupan geus ulah dicokot kalah ulah aja urang itu can kalaparan amat kecuali gede kak pamajikan tolol neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang setan Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah amma umirta bihi soripun pastaibillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah sebab eueuh nu bakal ngalindungi kecuali Allah innahu sami'un alim sanyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan maha uning kana pagawean-pagawean urang
ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah Maha ngarungu kitu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu na Allah alimun maha uninga penta perlindungan ka Gusti Allah mudah-mudahan Gusti dibere kekuatan engke yadfahu angka Allah nu bakal ngahadang kaden ku kumaha perlindungan ka Gusti Allah naudzubillah dengan berbagai cara orang nolakna atuh kira-kira dakwah nu lain lillah aya muatan-muatan politik muatan-muatan ekonomi muatan-muatan budaya-budaya di luar Allah mantap naon urang minta perlindungan ka Gusti Allah engke ge yadfahu Allah bakal melindungi singade sebab Allah teh Sami'un Alim. Mudah-mudahan negara orang diberi tentrem, diberi tenang, kiaina mudah-mudahan diberi kuat, diberi bentang mata hatena. Kitu keneh tokoh-tokoh agamana, tokoh masyarakatna, kumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan diberi bentang mata hatena, mudah-mudahan urang diberi aman damai jeung tentrem bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.